Nuhun ya, pantas subscribe. No. Alhamdulillah. Di mana domba deh? Itu di itu. Sapi merete, aku Sapi, domba. domba. Oh, sapi. Darah tinggi atuh aing mau daging sapi. Domba mah. Kan turun ngirim lah bedog ya? Iya atunya daguan di imah tanya. Masalah pakai lobanya tuh. Ada apa corona? Nah, kalau corona aja ngakun corona lemah iman itu macam mana? Mata cuma pakai masker hoream. Mana boga kamu kena halus di mana? Iya warisan tidak disikihin, pan bawa lagi TKW ke Arab. Ini saya ngasih pulang juga. Sia kamu kena wae dijual. Sih ya coba ya. Pakai ayah renda-renda itu Baru kan. Neng ke bantuannya euceuk. Oh, bodoh atuh urang mah hayang kebagian loba. Saling atuh cuy. Kayaknya irahannya orang bisa korban ciga batur kalau ke sapi baru ke domba kurang obatan ki ayana Mana? pun bisa mencapai Jadi aing cuma galau ya udah kayak kurban aing mah Kak, apa teh mana saat hayang kurban mah hiji naon tuh? kelas Udah aja pintar geuning. udah kudu atuh panan kudu saat Malah menikah bari teu boga duit. nyari teu boga mah masakeun dan rukun Islam oke nah ieu sabaraha Neng kebagian Chan? Terus Iya, terus masuk. Bagi ke lagi kurban. Banyak rasa marah pasti dibagi ke sini tuh. Ya, sukses ya. ayeuna kumaha lamun boga duit, tapi nu ngajualna sok naon? Pokoknya mah, baiklah. Udah orang mau ngasih kurban ayeuna mah. Mbak ya asam tuh mbak. Asam terus jangan masak sapi namanya mbak. Mbak sih untuk dek kurban. Jadi abis itu dibere merenya ke merenya. Tapi Ini mengharap. tapi dah sih, tapi bakal dibere dah. Oh, bakal dibere. Kata palingnya iya sama Rana. Namanya sama Rana. Jangan Dimasak naon heula atuh. diopor we mbak. Diopor. Udah daging sapi itu. Ay diopor mah tuh pakai asem. Untuk pakai asam? Untuk. Oh berarti santannya, Nuhun, cabai berem. cincang, bodas, bawang beureum, jahe. Oke mbak, bungkus. Ninur. Mbak, tapi lanjut aja. Ada Mbak. Ninur kan teh rek beuli tanya nganjuk kurang tembok kudu ada dangan. Mana teh? Ini saya dia tuh teh. Oh kagok yo, Nah, guys. Oh, da pasti warga teh ngarep-ngarep nu can kabagean teh. bukan teh geus beres we. Da teh nih da eta mah kege lomba kabagean. Ngisi beres tadi geus beres loba. Suka we dibere. Sapana eta mah huluna. Deui teh, deui teh. Atunya beres. Ya alhamdulillah beres. Ini nih cara rapeknya. Bukan tempat. Kamu sih mau tebakan nih ke Boston. Mbak atuh. Ya, hari sapi-sapi anu romantis. Teuing naon. Pengen berdua. Kamu ada belum kita mau ngambil mana? Sebagai kejo sepuluh berdua. Bas ya teh atuh kuda batur. Mau tebakan sih nih amok we pengen kita tebakan.
Sok ayeuna sapi naon anu bisa ada. Sapi, dah orang dinya sapi. Eta nu sok ada nu dinya. Lai sia tuh. Naon? Euy sapi lain. Cek aing sapi. Oh bener sih sapi ini. Sok ayeuna kana di Ukraina mah nya sapi teh warna bodas warna gitu. Namun di Indonesia mah aya warna biru, koneng, abu, gandola, bungur. Gusti sugan pelangi we nya anu warna-warni. Naon sapi naon. Euy, atuh ini cara PT nih loba nanya. Indonesia belagu nih pertanyaan kitu bari acan. Euy, ngatuh teh nyaho. Sapi dos sia teh belagu. Ini belagu teh kabina-bina. Oke tah, oke. Beda warna-warni. Mana tungke mah belu plesetan gitu mah jeung itu. Haji Sule. Sri Mulat. Lain atuh, menurut mah gogon. Oh. Cece, kamari orang teh ngaliwatnya ka Masjid Al-Furqan tadi tuh ningali orang teh sapi kecuri ku cek sakaruna. Nah, naon? Oh, orang teh ditanyanya, "Naon cek urang teh becuri?" Curi ku yang ngapupuk teu nembalan. Urang terus ditanya, "Man teh jauh nembalan ya kieu?" Urang mah nyeri hate cenah. Jelema mah kalau urang ajar sapajar teh. Urang teh kunaon? Oh, cenah urang teh susu hayo dicabakan we cenah hayo dikawin menteung. Oh, emangnya barengan bakal itu kabeh. Karunya teh geura ceu. Jadi ya tata bakal. Sapi naon sok loncatan. Centilnya sapi teh nya. Lain sih teh jawab. Oh, naon atuh sapi nu loncatan? Sapi entrong atuh nih belagu. Ini hampura tuh. Mang. Mak bagai abi mana? Tuh enggak di belakang di rumah nih. Ini nah, ini sarua bikin warga emang atuh nih. Sadi wae. Nah, abi tadi bagian daging. Naon nur atuh? Bada urang nu kurbana oge. Da bikin sarua tetangga eueuh atuh sok. Wila oh beak nih naon nih kumaha urang nu kurbana oge atuh. Da eueuh teh kurban teh kudu ikhlas banyak di pahiri-hiri kieu ce. Sok aya kabagi wae nya. Teu adil ce kitu teh. Khas mah abi geus balaja samara eueuh teh digaya daging. Atuh naon maneh amponi geus meuli samara sagala. Oh nih cerita saha atuh meuli samara. Heula tuh maneh teh di kabage moal kitu urang. Bae dia meuli samara. Cik karunya ce. Abi teh teu boga daging, udah mah daging ce. Nih sok urang dibere tapi bae tulang nahungkul da beak. Nya bae sok bae. Eueuh sia teh da. Ieu aya tulang nahungkul ieu daek teu. Jeung tulang hungkul eueuh mah mere teh. Kalimakeun sia teh eta teh da rezeki eta teh. Nya tuh ceuk kaya mah jeung dagingna we ceuk da abi teh. Lain anjing galet tulang. Oh, yang kabagi cenanya sekenor mah. Ieu jang maneh ya. Nuhun teh. Juga tuh kali geus bere nih. Nya geus nuhun atuh. Juk sia. Bae koe. Gusti, tulang teh tulang heueuh. Lain anjing. Mang, di bagian di mana? Ini enggak ada datang aja rumah nih. Nah, ani kitu dasar wargana urang atuh warga emak. Apa sih lah? Banget ya Pak. Ada bayi lanjut nih. Dah. Salat atuh euy. Nah, Action. Oh, action. Abi jadi deui. Ya, tadi dialognya terus gitu. Action. Action. Sok ah. Ya, roll action.
namanya. Ada Mbak. teh. Enggak sepenuhnya ada dangan. Action. Si Nur sugan teh rek deui tanya nganjuk urang teh geus kadukungan ada dangan. Pakai lobanya. Ada apa corona?